Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi dulur-dulur simkuring anu toleh dipihormat ku simkuring, anu salawasna toleh mikarieus tur mikasono kana carios-carios Sunda pidangan andang es Argayuda Channel nuju di mana we ayana, boh anu caketna boh anu tebihna pon kitu deui anu nuju ngalanglang buana di mancanagara. Wilujeng patepang deui sareng simkuring dina raraga ngadangukeun deui hanca carios anu katunda dinten kamari. Pamugi wae para wargi dina waktos ieu nuju aya dina kawilujengan, sehat lahir sehat batin, bari patepang sareng kabagjaan anu tan wates suangeuna. Kalaya naon anu didugikeun ku pribados salawasna tiasa ngajantenkeun hiburan, tiasa ngajantenkeun pangbeberahmana kanggo sadaya wargi anu kaleresan ngadangukeunana. Dina waktos ieu teh simkuring masih neraskeun hanca carios anu judulna Dedemit Nu Ngageugeuh Leuwih Seng. Kalayan perantos nincak di bagian ke-11. Ieu carios mangrupikeun karya atanapi hasil tulis andang es Argayuda karya simkuring. Dina bagian ke-10 anu kamari parantos dipidangkeun nuju nyarioskeun Sudarji nya Jojoh Patunggalan sareng Raksawulung anu mangrupikeun jawara atanapi kapetengan raja ti alam kajinan. Anu salaresna mah Raksawulung teh di alam kajinan teh pi salakinana Nyimas Ratnaningrum. Nanging Nyimas Ratnaningrumna kabur ke alam manusia margi teu kersa ditikakeun ka Raksawulung. Akhirna milih hirup sareng Sudarji. Tah kumaha kalajengan eta carios mangga dangukeun we dina ieu episode ti awit dugi karengsena. Mangga para wargi ieu carios urang kawitanan. Wilujeng ngadangukeun pun awiktu astuna masidam mugia salira salawasna aya dina kamuliaan. Ciat Sudarji menang panarajang anu rongkah ti Raksawulung langsung ngebentak. Suku kencana dilengkahkeun ka gigir. Awakna ngegilek ke katuhu. Kalian dina gerakan anu kacida cepetna leungeun katuhuna disodokkeun ka luhur. Dengan kencana nyeleber ka hareup. Kuribal suku Raksawulung beunang disangkeku leungeun katuhuna Sudarji. Sedang leungeun kencana ngajeduk kana iga burung Raksawulung.
Sanggeus kitu awak Raksa Wulung dibandingkeun ku Sudarji. Aduh, Raksa Wulung ngaguak tarik. Laju awak nang hiles tina tempan Sudarji. Tapi tepat lila diurut awak Raksa Wulung ti bebet, ujug-ujug aya orai hejo sagede gagang pacul. Laju eta orai nyeleber muru Sudarji. Lakadalah. Sudarji najan kaget gentak mata. Orai anu kumalayang muru dadana langsung disambar ku dengan kencana. Kep orai hejo teh katewak lebah beheungna. Tapi orai teh langsung ngabelit kana leungeun Sudarji. Bantingkeun Kang kana Upin, dicepengan wae mah bahaya. Nyimas Ratnaningrum ngelingan Sudarji. Sabab eta orai lain orai biasa. Tapi jelmaan tina wujud Raksa Wulung. Lamun dikepeul wae bakal ngaracunan kan awak Sudarji. Sanggeus menang perintah tinya Nyimas Ratnaningrum, orai teh langsung dibantingkeun kana ubin. Les orai teh langsung hilang. Laju aya haseup bodas ngagulung di eta rohang. Saterusna haseup teh sirna. Raksa Wulung teu katembong deui, langsung mulang ka kerajaanan. Tapi sanggeus kejadian kitu, di luar alam ngadadak saheng ku sora-sora anu mata keung, sora-sora anu ngagerenggeng kadenge deui, anjing ngagogog teu eureun-eureun, laju babaung maningalang laung. Sora-sora anu seuseurean datang deui. Nganain mas orang seureun teh babarakatakan sada sora buta. Eureun an babarakatakan sora-sora anjing babaung deui beuki melung. Alam pilemburan ngadarak beuki mata keung, beuki matak murungkut kanu borangan. Di luar hujan ngaguruh dibarengan ku angin anu rongkah. Gelap dordar, kuludug tinggelendung, kilat babaranyayan. Siga anu ngahaja ngagenjleungkeun alam pilemburan. Ngan hadena teh pangeus lembur lir anu kasirep. Sanggeus kitu hujan ujug-ujug geraat. Sora-sora guludug teu kareungeun deui. Langit anu tadi maleupeuh ku mega hideung bengras deui. Bulan anu bijil tanggal 12 ngalanggeor dina sesela mega ipis. Saterusna peuting ngadadak simpe. Engkang Nyimas Ratnaningrum ngagabruk ka Sudarji. Manehna ngarasa reueus, geuning panutanana teh bogeun kabisa nu kacida ahengna. Raksa Wulung oge nepi ka bobor karahayuan ku Sudarji. Eta mah peda we dibantuan ku Nyai nya. Sudarji surti kana naon anu dilakukeun ku Nyimas Ratnaningrum. Sabab lamun ngandalkeun kakuatan dohir wae mah pimanaeun bisa ngilehkeun Raksa Wulung. Henteu Engkang. Nyimas Ratnaningrum ngangles. Sabab manehna ngaragangan ka Sudarji, ongkos supaya jajakan nepi ka heman ku manehna teh jadi kahudang jati dirina. Nyai mah ngabohong, da karaos atuh ku Akang. Saatos aya hawa panas nembrag tonggong, Akang jadi rongkah. Pasti eta teh pada mulan Nyai.
Sudarji keukeuh sabab sahade anu nulungan manehna ari lain nyimas seratna ning rumah. Rumaos engkang margi bangsa jin mah moal tiasa dilawan ku kakuatan dohir. Janten abdi ngabantos supados dina diri akang hirup kekuatan batin. Tah ku kekuatan batin wae di diri akang bakal tiasa ngalawan bangsa jin. Antukna mah nyimas rata ningrum teh ngaku sabab didesek ku Sudarji. Nyedek ka wanci janari anu duaan maratkeun ka sono dina hariring asih anu endah. Duanana kalebuh dina sagala katresna anu ombakna ngagalura. Sagala kejadian anu kareka sorang teu ieu jadi bangbaluh atawa jadi pamikiran. Maranehna anteng ngangkleung malitkeun kasuka murmuhara. Sanajan beda jirim tapi duanana teu mirosea kana kaayanana. Nu penting maranehna bisa margikeun rasa hatena anu keur seah ngabebantar. Kacaturkeun raksa wulung tedengkot jawar di alam kajinan. Basa manehna dibantingkeun ku Sudarji muragna teh di padumukanana di karajaan bangsa jin. Balad-balad anu keur ngarariung ka cida kageteunana pera ujug-juga anu ngageblug di hareupeun maranehna. Barang disidikeun ku sararea geuning eta teh dunungan maranehna. Kiraksa ulung kunaon ari anjeun? Salah seorang anak buahna langsung tumanya ka raksa ulung. Sabab asa kakaraeun dununganana datang berdina kayaan anu teu munasabah. Cilaka barudak, kula dielehkeun ku saurang bangsa manusia. Najan ngora keneh tapi eta bangsa manusia teh luhur wawasena. Kula teu mangga pulia. Raksa wulung aja ngabejakeun kajadian untuk mibak ka manehna. Sakabehna dicaritakeun sacerewelena. Daya anu disumput sanindungkeun. Kurang ajar atuh. Ari kitu mah nam urang balik deui ka alam manusia. Urang kojoran tah si manu edan teh ku sararea. Anak buah raksa wulung kacida amarahna barang ngareungeun dongengna raksa wulung. Keur mah ari bangsa jin teh sanajan ti golongan anu bager tapi sok ngagedekeun amarah. Ulah kula geus janji ka eta manusia. Lamun kula eleh mangka kula moal ngaganggu deui manehna jeung nyimas seratna ningrum. Raksa wulung ngahulag ka anak buahna sabab janji bangsa jin mah pantrang dirempak. Beda jeung janjina bangsa manusia. Susumpahan demi Allah tapi ukur dina biwir. Aya maka kesempatan pasti milampah deui. Ari bangsa jin mah lamun geus janji pasti bakal dicekel pageuh. Atuh ulah mamawa anjeun. Kula sabarkan carek miang ka negara manusia. Dumasar niat kula. Aya ngawarah ka eta manusia anu gede hulu. Anak buah raksa wulung keukeuh boga niat rek maranan Sudarji anu aya di alam manusia. Sabab manehna panasaraneun ku eta manusia anu geus ngelehkeun dununganana. Nya ari keukeuh mah asal ulah mamawa kula. Tapi ulah ayeuna lain waktu anu alus pikeun bangsa jin mah. Lamun erek oge engke saminggu deui ti ayeuna. Antukna raksa wulung eleh deet mangkarepkeun ke anak buahna asal ulah mamawa ngaran manehna.
Sabab lamun Nyi Mas Ratnaningrum apaleun yen anu marag sudarjita hubunganana jeung manehna, mangka Nyi Mas Ratnaningrum bakal amuk asor bari ngajejeleh manehna. Punten ngasoila sekedap parawargi sakantenan simkuring sejak ngiring emutan ka parawargi anu kaleresan nuju ngadangukeun ieu dongeng panginten kanu nameannya bilih YouTube-na teh acan di subscribe punten di subscribe bila Jaya sanes supados di mana simkuring marardei lalakon enggal dina kalajengan ieu carios tiasa langsung nembongan dina YouTube parawargi. Kalayan tong hilap like-na oge komentarna. Hatur nuhun kana perhatosanana. Mangga urang lajengkeun. Sanggeus raksa wulung aya deui di nagara jin manehna langsung nepungan rajana anu mangrupakeun bapana Nyi Mas Ratnaningrum. Maksud raksa wulung rek ngalaporkeun kaayaan Nyi Mas Ratnaningrum anu geus lawas kabur ti nagara kajinan kalayan ayeuna keur aya di alam manusia. Ulah oge apal raksa wulung yen anak kula aya di alam manusia bari ngahiji jeung saurang jajaka ti bangsa manusia. Kula teu bisa jeung tindakan naon sabab eta jajaka bangsa manusia teh geus nyumponan pamentana Ratnaningrum. Jadi geus diiket ku tapak salila 3 peuting salaku mas kawina. Sang Raja Jin cumarita ka raksa wulung sanggeus ngareungeul laporan ti raksa wulung. Ieu bapana Nyi Mas Ratnaningrum teu bisa majar kumaha sabab anakna geus dimas kawinan ku saurang jajaka bangsa manusia. Tapi Nyi Mas Ratnaningrum teh pibojon simkuring kaulanun. Raksa wulung ti dituna mah menta sangkan raja teh pageuh kana maksudna anu rek ngajodokeun manehna ka Nyi Mas Ratnaningrum. Ieu raksa wulung kula amanat ka anjeun. Sanajan nya Ratnaningrum teh geus diajangkeun jang jodoh anjeun, tapi pepeujeuh ulah rek nyieun tindakan gagabah. Sabab Nyi Mas Ratnaningrum sah milu jeung jajaka bangsa manusia. Sabab eta jajaka geus sanggupeun nedunan pamentana anak kula. Jeung deui anjeun teu kudu salempang. Umur bangsa manusia mah parondok, sedang umur bangsa urang mah bisa nepi ka ribuan taun. Jadi isuk jaganing pageto Ratnaningrum pasti mulang deui ka karajaan urang. Sang Raja Jin cumarita nu panjang lebar ka raksa wulung. Sebab di kahirupan bangsa jin mah sah awewe bangsa jin hirup jeung manusia asal eta manusia sanggup nyubadanan kana pamentana
bangsa jin anu rek hirup jeung manehna. Sumuhun kaulanun ulah moal bere bahaka Kangjeng Raja antuk nama raksa wulung sadar yen anu diomongkeun ku rajana emang bener kitu ayana. Jadi manehna seja nurut karena segala anu diucapkeun ku rajana. Syukur atuh ari kaharti mah dandaning emang anjeun teh boga jiwa satria. Sang raja bungaheun sabab raksa wulung ngartieun kana sakabeh anu diucapkeun ku dirina. Satadina mah inggis raksa wulung kataterusan nyen ulah nyelakakeun manusia anu hirup jeung anakna. Sabab pasti anakna nu boga ngaran Ratna Wulung bakal amuk asor. Cag urang tunda heula ngeunaan raksa wulung jeung rajana anu aya di alam kajinan. Urang caritakeun di Sudarji jeung Nyimas Ratna Ningrum. Tisaprak aya kajadian raksa wulung ragot patunggalan jeung Sudarji nepi ka harita teh geus tincak dina saminggu. Kabeneran peuting harita teh malam Jumaah deui. Peuting keur alus cuaca. Langit bengras, bulan keur mangsa purnama. Sampur langit ting arudat mapaes keendahan langit. Bulan mambra mejeh keur mayung di langit nu lenggang. Sudarji geus tibra ti sore keneh. Sabab manehna capeun tas lolongo ka kebona mari kesebab pelakan. Dina kaayaan keur kitu di luareun imah Sudarji jugu-jugu angin puyuh di limbungan. Teu pati lila sora-sora anjing babaung menimalung. Toke dina suna norok tok teu eureun-eureun. Sit uncuing jumerit tembus popoek peuting ngahudang ka teueung. Siga anu mere pepeling kanu keur tibra. Teu pati lila di loreun imah Sudarji aya anu cicirilihan patemalan jeung sora-sora anjing anu beuki ngalang laung. Kang Sudarji, gugah Kang. Nyimas Ratna Ningrum ngagegero ka Sudarji anu keur sare tibra. Sabab manehna apaleun aya nu datang ti alam kajinan rek ngajorag Sunarji. Aya naon Nyai? Sudarji ti beberanjat hudang. Ya jantungna kerteg amreg ku kacidarewaseunana. Sabab keur sare tibra aya nu ngagugubrag. Sigana aya sababaraha bangsa jin Kang. Pasti manehna sejang ngajorag ka Akang. Kade sing waspada Kang. Nyimas Ratna Ningrum langsung elingan. Sangkan Sudarji aya dina kawaspadaan. Sabab manehna yakin ieu anu datang teh lain anu rek niat hade. Nyimas Ratna Ningrum anu boga kasaktian weruh sadurung winarah apal kanu baris kajadian oge apaleun kanu geus kajadian. Nah hanya kapan raksa wulung teh tos janji cenah lamun manehna eleh moal kumawani deui ganggu ka urang. Sudarji panyangka nama anu daratang teh raksa wulung jeung balad-baladna. Tapi bari mong kitu teh manehna terus saged dina kawaspadaan. Sanes raksa wulung Kang,
ieu mah ti golongan para ponggawa sigana mah teu sukaeun pamimpinna dierehkeun ku engkang. Nyimas Rataningrum ngajelaskeun anu daratang diitung ku Rataningrum teh teu kurang ti 5 bangsa jin. Keun wae nyai akang mah moal mundur najan sasiku, moal ngejat najan satunjang beas. Ku akang pasti diayonan. Sudarji teneng nudeung jiwa kajawaranan anu ngancik dina dirina nguliat hudang. Muhun Kang, kadewe ati-ati ulah sologoto, keun abdi oge moal ngantep, pasti ngabantu ka engkang. Nyimas Rataningrum kedal ucapan mata ngaregeregeun hatena Sudarji. Sabab Nyimas Rataningrum mah langsung apalin kanu datang. Di luar alam jempling kagaruh, di luar alam anu jempling kagaruhkeun ku sora-sora anjing anu babaung meuni melung. Angin ngaguruh deui, toke deui nerok tok teureun-eureun. Patembalan jeung cak-cak anu keur ngadaplok dina tembok. Teu pati lila kadenge deui sora anu babarakatakan awor jeung sora-sora anjing anu ngalanglaung. Leungit sora-sora anu matak pikasieun geblus sababaraha jirim ngageblus ka jero imah Sudarji. Jal gedeg di tengah imah aya nu tingjung kiring. Jumlahna nyawe aya 5an. Teu salah tina taksiran Nyimas Rataningrum. Basa aya ting gedeg asup ka jero imah. Nyimas Rataningrum langsung nyamuni dina lalangse anu dijieun ku manehna. Tapi samemehna niupkeun heula kakuatan kana awak Sudarji. Mana anu ngaran Sudarji? Saurang bangsa jin anu pangbosongotna langsung hahaok ka Sudarji. Manehna beda jeung Raksa Wulung, elmunya can biseun weruh kana jati dirina manusia. Jadi kudu tatanya heula. Kula Sudarji, saha andika make mawani datang ke tempat kula. Sudarji teh eleh galak. Manehna malas ngabentak kanu tadi cumarita. Lah kadalah ning anjeun teh siga nya gede kawani. Yeuh kula anu boga ngaran Pancalodra. Anu tadi cumarita langsung ngabejakeun ngaranna bari ngaberegegeh nulak cangkeng. Ti dituna mah nempokeun kageranganana ka Sudarji. Aya maksud naon pang anak aranjeun datang ke tempat kula? Sudarji langsung tumanya karena tujuan eta rombongan bangsa jin. Bari awakna langsung ngageser ngabebener tangtunganana. Kula jauh dijugjug anggang diteang. Aya deui rek ngawarahan dika manusia anu sombong. Manusia anu geus kumawani nangtang-nangtang ke bangsa kula. Bangsa jin. Pancalodra selaku wakil ti eta rombongan bangsa jin sanggeus ngucap kitu langsung lajag-lejeg di tengah imah. Matana ngadadak burahay. Beungeutna beuki pikagilaeun. Ceuk rarasaan mah ulah asa teu pernah nangtang-nangtang ke bangsa anjeun.
Aranjeun we anu teu pupuguh ngadon maraga dieu. Bari boga tujuan rek kaniaya ka diri kula. Sudarji caringcing pageuh kancing, saringset pageuh iket. Sabab geus jelas cenah ieu bangsa jin teh rek ngarogahala ka dirina. Ayeuna mah geura tungkul wae kana jukut, geura tanggah kana sadapan. Sabab andika pasti binasa ku kula sapara kanca. Pancalodra ngucap ancaman ka Sudarji. Manehna ngarasa gede keyakinan yen ieu budak mora bangsa manusia teh moal sabaraha kabisana. Manehna teu apaleun yen di satukangan Sudarji aya kakuatan nu saluhureun maranehna. Kakuatan saurang putri raja. Inni tawakkaltu 'alallahi Robbi wa rabbukum. Kula mah teu sieun ku bangsa anjeun, sabab kula ditangtaingan ku nyiptakeun bangsa kula jeung bangsa anjeun. Nyaeta Gusti Allah Rabbul Alamin. Sudarji sanajan meunang ancaman ti Pancalodra teu ieu gimir atawa sieun. Manehna tetep teneng ludeung taya karinglang. Urang ajar raponan batur-batur tuman ieu budak ngora teh make ngarahan rendahkeun bangsa urang. Pancalodra lain deui amarahna langsung ditangoroyok Sudarji. Di luar alam rame deui ku sara-sara anu matak meringkak bulu punduk. Untungna unggal aya kajadian kitu pangeusi lembur mah geus sarere tibra. Sora-sora anjing teureun-eureun babaung, sit uncuy ngadadak kumolebat bari ngajerit panjang. Di jero imah toke ngadadak sorana jadi ukur ngurukut siga anu sieunun. Teu pati lila kadenge deui soraan seserian, sorana ngajrele sada sora kunti. Hius di jero imah ngadadak kaya angin maninga guruh. Panto jeung cenah eleh mah Sudarji kadenge tingjar blung. Kolebat anu lima anu ujug-ujug kolebatan ngurilingan Sudarji. Wujud anu limaan robah jadi gulungan haseup hideung. Ting kolebat rek ngoroyok Sudarji. Ciat modar sia manusia. Pancalodra ngabentak bari awakna kumolebat narajang Sudarji. Awakna geus teu mirupa jadi manusia, tapi mangrupakeun gulungan haseup hideung anu kacida kandelna. Pun para wargi, rupina caros nyambung anu judulna Dedemit nu ngagegeuleuwi saeng bagian ke-11 dicekapkeun mung dugi ka dieu. Enjing atanapi pageto menawi urang diperang umur anu panjang tiasa ditepangkeun deui dina kalajengan ieu carios. Wilujeng kantun para wargi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.